budak bangor lulumpatan leletakan lelincangan karadae di mandian sakape sulamitan lamun arek di mandian ngaton lumpat ngajauhan karadae di banjuan burayut goblok ke laki ke Pak Hajat ah. So si itu si budak bangor kiwari geus jadi mandor si itu si budak bangor ayeuna geus kasohor aya obat budak bangor lulumpatan leletakan lelencangan karadae di mandian eta sakabu sulamitan lamun arek di mandian ngadon lumpat ngajauhan karadae di banjuan burayut bubuliran ayah si itok si budak bangor kiwari geus jadi mandor itu si budak bangor ayeuna geus kasohor si itu si budak bangor kiwari geus jadi mandor si budak bangor ayeuna geus kasohor amoek desan alhamdulillah.